dicererungkun sisi jalan tingkarajeng jelema opatan, di baju sarwa hideung diikat barang-bang semplak, ngabar bedog panjang harerang gurilapan katojo cahya panen poe pasosore. Ngelehkeun begal karya Haji Usep Romli HM. Aki Madhalil kolot cangker turwanian urang pasisian Limbangan Garut pakasabanana salian titani dagang kere belut menang ngalah sorangan benang mosong atawa benang ngobor dikereku sorangan deui ti mimiti nurihan ngumbah nepi ka moe taranitah ka batur ngan nyambaraan meureun nun teu teh ieu mah bagian pamajikanana Nini Ihot runtuk tukang olah. Lantaran kere belut buatan Ki Madhalil pelem liwat ti pelem karasa uyah gulana kaambe seungit katuncar pedesna kajojo kamana-mana kamasurna lain bae di wewengkon Limbangan jeung dayah Garut tapi parat nepi ka Bandung nanaon. Atuh sabulan sakali mah Ki Madhalil sok ngajakeun indit ka Bandung ngirimkeun kere belut ka langganan matuh disagigireun ngajual sabiasa di pasar atawa sapaparat jalan. Lalampahan ti Limbangan ka Bandung zaman harita kira tahun 1820-an masih keneh hurit pisan. Kudu nikreuh heula leumpang ka Nagreg tidinya karek bisa tumpak kareta api. Kacaturna dina hiji waktu Ki Madhalil iyang ka Bandung indit ti lembur janari kundang obor nanggung dagangan teu poho mawa bekal timbal sagede ti kelentur kolot jeung deungeuna sapuratina wanci hanit moyan nepi ka halte Nagreg nungguan sawatara lila gurudag kareta langsam ti Cibatu datang guragiru Ki Madhalil naek palolohor salamet datang kanu dituju. Ki Madhalil turun di halte Cikudapateuh muru warung Pangreban ngadon dereuh heula isukna can ge ingkah dagangan geus payu manten saseak teh lain bobohongan saku kampret Ki Madhalil merekis ku duit guragiru manehna beberes teu nolih nu kukulutus nu teu kabagian meuli kere belut rengse balanja keur oleh-oleh ka urang lembur. Ki Madhalil geus jogo deui di halte nungguan kareta kawetan sabot kareta canjol turun eureun manehna nyegetan gula batu kadaharan karesepna ti baheula. Barang sengok kareta Ki Madhalil kagentak gula batu bus bae diasupkeun kana sako kampret dirigdig muru dareksi paboro-boro jeung nu sejen. Ampir asar cunduk ka Nagreg wayah kitu teh lebah dinya geus simpe pisan keur mah Nagreg lembur leutik pangeusina corengcang ancal-ancalan turug-turug kabejakeun jadi sayang begal nu nyaraba langka nu wani tuli lumampah upama kabeneran lebah dinya geus rada burit kajeun milu mondok bae di gardu ronda. Tapi Ki Madhalil mah teu kitu manehna tigin rek balik bae hayang geura nepi ka lembur sono ka Nini Ihot meureun bari lempang senang Ki Madhalil nyilinting udud pahpir ipis bakona bako warning karek ke udud rengse can dikenyot jeung can diseungeut dicererungkun sisi jalan tingkarajeng jelema opatan di baju sarwa hideung diikat barang-bang semplak ngabar bedog panjang harerang gurilapan katojo cahya panen poe pasosore. Hayang hirup hayang bae nu saurang nyentak
songo bedogna ditompokkeun kana beungeut Ki Mada Halil. Kan tenang, Hayang hirup. Najan rewas jeung gempeur, Ki Mada Halil teu nembongkeun semu neger-neger maneh bae. lamun kitu hartina lebar keneh ku nyawa. Kadiekeun kabeh pabogaan maneh, duit, barang, perhiasan, naon saku nu dibawa. Begal nyentak deui. Nu tiluan ting pencereng ngakimir. Artos aya saeutik barang jeung perhiasan mah teu gaduh. Walon Ki Mada Halil geus kumpul deui pangacian ayeuna mah. Sok gancang duit tungkul ge dapur aya gila sarantos. Ieu kapameng hayang udud Ti tadi parait sungut. Ki Mada Halil ngodok saku, nyokot ganda besi jeung batu panekerna sakalian. Cetes cetes Ditek-trekkeun teu daya kurung, teu ngaburi-nyai acan. Ih, sangkilang kawul garing. Nah, ieu teh kieu batu panekerna pan alus teu ngolokor. Ki Mada Halil gerendeng bari nitenan ganda besi, ngome-ngome lunglum jeung ngecrek-ngecrek batu paneker. Begal-begal taki-taki ngarawaskeun kanyahoan ku Ki Mada Halil. Horeng nu disangka batu paneker teh geuning gula batu. Salah nyokot, abong sarua ditundana dina saku kampret. Batu paneker haram cadah. Ki Mada Halil semu keheul. Sugan kudu diramus ku aing ieu mah. Blawak. Gula batu nu disebut jeung nu disangka paneker teh diuapkeun. Turuk-tuk digares. Tah, kieu aya ngeunah karasana. Batan teu hurung mah nyapekeun wungkus ya. Ceuk Ki Mada Halil deui, bari am ngahuapkeun deui gula batu sesana. Begal-begal teu kira ruaseunana, nenjo polah Ki Mada Halil. Wah, dulu eta Nu saurang ngagorowok, batu paneker digayem. Lain aki-aki samanea euy. Hayu gancang kabur. Ki Mada Halil seri leutik. Disangkana aing gagah bisa ngaramus batu paneker. Padahal nu digayem ku aing mah gula batu. Manehna ngagerendeng teu poho ngucap syukur ka Gusti Allah. Rehna geus ditangtayungan tina pangronggahala jelema jahat. Ngagayuh ka Isa, Ki Mada Halil datang ka lemburna. Dibagiakeun ku Nini Ihot, ku anak-anakna jeung ku incu-incuna. Diguar oleh-olehna, ditanggap lalakonna, boh lalakon di perjalanan, boh lalakon setengah ngambah karamean daya Bandung. Capek-capek ge kapaksa Ki Mada Halil ngagora medar pengalaman nyaba dagang belut ka Bandung. Tapi hari pengalaman pegat begal mah diliwat bae. Sieun jadi ngabalukarkeun pegat jalan kasab. Mun didongengkeun mah kalah kumaha oge pasti Nini Ihot bakal nyaram dagang ka Bandung.